Nah lamun eta paku Banten anu kuari ngawujud naon gitu ngaranna tangkal kayu oyak be saeutik oyak saeutik geus Banten oyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baheula aya kiai hebat di Banten lamun urang hayang lulus zaman Nanang Kosim suara bagus kemudian tenar dibere wiridanangan kudu diwiridkeun di Maulana Yusuf lain di Maulana Sadudin di Maulana Yusuf aya wiridanana ke dibejanta ku kiai lamun aya sesengitan anu tenang sesengitan kedua modal kos itu tenang kene tapi lamun sesengitan modal gitu mending balik hiji teh kiai nyaritakeun kedua namun misalnya orang keur tapa di dinya haju aya orai ulah indi orai mah ulah indi orai lamun aya bangkong-bangkong bang ulah tetep indi teruskeun bae moal ku kumaha moal kajeun ku kumaha haju lamun aya eta teh nu sakala liber teh di luhur teh naon garang-garangna nu luhur gitu da mada ka bangkabeunana simet-simet laletik pada kos kitu nah tah ulah tetep hayuh bae teruskeun geus ulah sieun bejaan heula teh ku guru urang mun tapa di dinya ulah sieun tapi lamun aya kica-kica hiji dua tilu geus memeh ngalobaan mending balik geus kica-kica mah tanda tet budak-budak mah teu kica-kica jangan ka HP tetot balik dua katilu nomor katilu endeg aya deg eueuh sesengitan atawa deg aya deg eueuh teu bangkong orai jeung sajabana tapi aya bentuk aki-aki atawa awewe mawa pengki jeung mawa pacul maning gegeraan balik geus sama balik cepat siapa tah bahaya jasa tah eta Banten tah sejarah Banten teh kos kitu tah wari mangga teh kiai na maot geus tah kolot baheula kiaina wallahu alam nurun kita ilmuna disebut paku Banten teh lain sapaku-paku Bantenna eta boga ilmu paku Banten kan aya aslina aya pakuan biasa pak bentuk tangkal kayu bisa disebut paku Banten gitu. Nah lamun eta paku Banten anu kuari ngawujud naon gitu ngaranna tangkal kayu oyak be saeutik geus Banten oyak kamari oyak saeutik doang tah daunna doang kiaina nu oyak sia teh ge oyak gode malah oyak-oyakan bae nu lain kiai mah geus leuwih ti heula oyak jana paku Banten boga sejarah toriko di paku Banten aya robah daun aya robah pangpang aya robah tangkal iya lain sembarangan Banten mah tuh bau Masya Allah parang sana udah gua jawab paku Banten ilmu nak luhur lah sadajan nu kuari kadugalana tapi sejarah kajerona jeung tangkal kayuna di mana eta nu jadi ciri paku Banten Masya Allah aya nu ngageugeut ternyata bumi ge goyang Haji Dalim seri bae sebab biasa di Kerawangnya nah goyang bumi edeg henteu istiqomah Allah ngerti Allah paham sebab Allah nu nyiptakeunana bumi goyang teh lantaran pakuan maka Allah nyiptakeun paku bumi jang negeran bumi gunung diciptakeun ku Gusti Allah gunung gunung di negara urang mah teu sakumaha ketika orang ke Yordan ningali gunung Masya Allah di Mesir Yordan Yerusalem gunung bae kabeh tah tadina Haji Pendi dek diwakafkeun di ditu ridho aing mah tah hiji tah balik oge tapi gadi
Orang digali di Mekah gunung luar biasa, Madinah luar biasa. Bahkan Kangjeng diceritakan cinta Uhud ge cinta Kangjeng dan selanjutnya. Nah, ieu gunung teh peneger. Hiji negara gunungan, Banten, Gunung Karang, Masya Allah, Gunung Santri. Jawa Tengah, Jawa Timur, komo di NTB mah, leuwih luhur deui gunungna. Paling luhur India. Gunung. Sahabat ngadarengkeun Kangjeng ketika nyaritakeun gunung. Cak sahabat, ya Rasulullah, apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan gunung yang pendeger bumi? Aya cik Kangjeng. Naon ya Rasulullah? Besi. Sebab besi mah kajen kukumaha ge ngelehkeun gunung. Gunung sakumaha gede na paculan. Ulah didoser di paculan beak. Ieu besi hebatnya saja besi. Jadi besi leuwih dahsyat tibatan gunung. Sahabat nanya deui, ya Rasulullah, aya leuwih nu dahsyat tibatan besi? Aya cik Kangjeng. Naon ya Rasulullah? Nu leuwih dahsyat tibatan besi seuneu. Sakumaha hebatna besi ku seuneu beak kabeh. Masya Allah, cak sahabat, ya Rasulullah, apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan seuneu? Aya. Naon ya Rasulullah? Cai. Kajeun teuing adag-adagan seuneu timbul cai. Parem. Ya Rasulullah, aya nu leuwih dahsyat tibatan cai? Aya cek Kangjeng Rasul. Naon ya Rasulullah? Angin. Angin mah ulah-ulah angin na gelebug di dieu, angin nu kaluar ti dieu bahaya. Bahaya gede eta mah. Di mobil ge lamun geus aya angin eta mampir heula. Eureun. Wah, itu beres si angin ye. Komo si eta mangin apa? Heuh, tah mangin teu kudu dicaritakeun tah mah. Racun. Angin. Dalam angin teh geus bau kumaha angina. Nah, ieu angin pohara jasa. Ya Allah, ya Rabb. Sahabat tetap masih ngotot nanyakeun, ya Rasulullah, aya keneh jang pendeger dunia selain daripada angin? Aya cek Kangjeng Rasul. Naon ya Rasulullah? Lamun hayang nyaho paneger dunia supaya dunia ulah goyang, di antara diceritakeun tadi leuwih hebat tibatan angin ialah jelema anu hartana loba anu daek ngazakat, jelema anu elmuna loba anu daek mere elmuna lillahi taala, jelema anu hartana loba anu daek sedekah, etalah leuwih dahsyat dibandingkan jeung nu tarate nu tadi. Masya Allah, ternyata horenganan penguat dunia, penguat bumi. Hiji nu sugih, tapi nu sugih na daek ngazakat, nu sugih na daek sedekah. Ai si eta mah pan kadengena doang sugih, kadengena doang. Apa ngadengenya na ngazakat hati. Malah mana yang ngazakat. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah, tah eta ya di antara jelema nu boga ilmu barahan ku ilmuna dunia jadi teger, tetapi nu paling dahsyat jelema anu ma'rifatullah wa rasuluh, mengenal Allah jeung rasulna, ialah sigana kadeleuna cicing, sigana kadeleuna teu sabaraha, sigana kajeleuna hina katingalina lah jelema tombal tepir, kacirina kuru, kacirina tearudi, tetapi justru Allah ningali jutaan manusia nu ti peuting kerek, tapi leuleuh jelema eta sangat pemandang. Nu tadina deuk disiksa tapi teu jadi. Mantak besi aya aki-aki hudang ti peuting talian sih ada. Talian. Komo si eta mah geus teu kudu aki-aki talian bae. Geus gantung bae habak. Ternyata koreganan jelema nyiptakeun masjid teh ya, jelema ngabangun masjid, jelema nyiptakeun majelis talim, ngabangun majelis talim, nyiptakeun mushola, majelis talim dan lain sebagainya. Eta teh jang paneger dunia mengenal Allah. Lamun nu sugih jamal bisa
etalah nu keistimewaan penegar dibandingkan jeung gunung, dibandingkan jeung seuneu, bandingkan jeung besi jeung seuneu jeung cai, dibandingkan jeung angin leuwih hebat keneh jelema nu usaha tapi usahana lillahi ta'ala jang liilai kalimatillah tuh masjid, tuh majlis, tuh musola, tuh fakir miskin tegar dunia kajeun kumaha tuh kula talian maning kuari talian sana mau orang teh ya Allah ya Rabb Masya Allah.